kudu timingnya kudu benar gitu ente, can pas ente gitu. Lamun timingnya geus bener teh wah pasti gerakan ka dieu. Ulah ngalawan arus ente turutkeun ka manehna, turutkeun ku mana. Lamun mainna geus tidak kena. Nah, yang benar ya tah kakara ku ente tah. Langsung ku ente nyatet bade terus, sadik-sadik bere-berean terus ku ente. Ki Om aing datang di ka dieu teh nanya, urang geus nyoba trik manggandi nih kamari aya 3 tah. Heeh. Awewe. Heeh. Ya gagal keneh wae sih. Bener kan ente geus coba. Geus ka hiji kan cek manggandi modalna Pede. Kedua skill. Heeh. Bisa main gitar atau nyanyi atau main layangan ya. Heeh. Oh, ulah main layangan atuh ente mah kumaha ceunah. Awe mah resepun main layangan atuh wah. Katilu combong Jepang. Heeh, kan boga motor lah, ente. Gagal man ditolak. Tapi tolak. Wah, ente aya mungkin ente nilainya masih gede di bawah dah. Ente can sempurna dan pan aya sempurna mah lain masalah rokok wae dam. Cara-cara teknis ente oge bercinta tetap aya sampurna mah lain rokok hungkul sampurna. Gitu dam. Ente ngarokai singka ecreug ngarokaina ka awewe. Misalkan ente awewena saha misalkan ente awewena geus nyaho ye bahwa nanti bahwa awewe teh geus arek beunang ye ente tanda-tandana beunang kudu nyaho deh ente begitu ente bersiul misalkan teh di suitan sit. Nah, menurut ente ya lamun awewe lamun ngangkatkeun buuk nah ente berarti siap ente terjang ku ente sampeurkeun ku ente deug pura-pura ku ente wah aing teh ieu dam aing teh percaya sama ente. Emang gagal mah. Mau dam sok dicobaan ku ente pokokna mah lamun awewe kan buuk teh mahkota rambut mahkota kan mahkota awewe kan lamun nyingapun tak gitu kan lamun teu mainna rada saeutik reg kumaha sih gitu kan. Nah itu geus bertanda sampeurkeun ku ente agresif atuh ente. Ente mah geus kudu agresif ente lamun teu agresif mah mungkin lah ente. Lamun jeung awewe tatap matana pantong. Oh iya atuh tatap matana lalaki mah minimal ku ente lalaki nya teu ngaran-ngaran nemong awewe ti luhur teu kana tuh jelas. Dah eta tina mata turun ke hati itu. Ulah ente mah asal we ente mah. Henteu maksudna teh wah geus ngangkatkeun tapi ente lamun teu bisa boga gerakan ente mah bisa kudu boga gerakan atuh. Ente iya ente kudu boga gerakan kumaha ya hayangna mah kumaha ya ikuti heula ulah ngalawan arus atuh ente. Yen teh geus aya tanda-tanda pasti tapi tetep ente ulah dikira bahwa awewe itu naon teh geus menandakan arek naon istilah teh arek daek tapi lamun ente nan teu tepat time nan teu tepat itu pasti naon tepat lah ente mau mah jalan teh kita tuh kudu timingnya kudu benar gitu ente can pas ente gitu lamun timingnya geus bener teh wah pasti gerakan ka dieu ulah ngalawan arus ente turutkeun ka manehna turutkeun ku mana lamun mainna geus tidak kena. Nah, yang benar ya tah kakara ku ente tah. Langsung ku ente nyatet bade terus, sadik-sadik bere-berean terus ku ente. Cara anak gitu atuh jeung awewe mah ulah ente mah ngalawan arus atuh. Wah, berat ulah. Misalkan ente ngomongna arek teteh, misalkan arek naon ente neng kumaha we gitu nya, ente bisa wae kan. Misalkan Mbak itu kan, misalkan Mbak dari mana sih? Itu kan Mbak dari mana sih? Misalkan gue ente teh, saya di sini ngapain? Oh, ente semua itu ente siap-siap ya, kumaha ya tak? Arek mana ya? Apa arek dianterkeun gak? Paling saya anterin. Itu atuh carana. Ente kudu saeutik. Ya, turutkeun manehna ieu, ka mana ya yang main ieu? Ngapain sih? Biasakan sok. Kumaha sih awewe mah gitu kan? Nah, teh kudu bisa kos gitu dam nya teh. Gandi, teu baheula ditolak. Can pernah urang dah. Ai can pernah ditolak ke awewe aing mah dam saeutik can pernah urang mah arek oge aing sieun manehna daekeun aing loba teuing ka bogoh lagu ama sih lo bingung aing mah dam nya teh aing mah nyampeukeun awewe urang mikir heula urang mah aing kumaha nya aing wah ieu pasti daekeun itu daekeun piributeun gitu kan nya teh
Nah eta dam urang mah lain kos bodak aja mah palalawur perlu ditolak aing urang mah lain perlu ditolak aing perlu daekeun. Wah aing mun daekeun itu daekeun ieu daekeun bingung aing kumaha. Sombong amat. Teu percaya ente mah. Cek urang mah jenting boga beungeut kos kieu urang mah nya. Bener-bener pede kali. Bener-bener pede nya teh. Kali encan pernah mau ditolak aing mah. Aing sombong ya. Aing kadang-kadang batur gak aneh gitu kan, tapi dinya kelebihan dah jelema dah itu kan kelebihan aja jelema kan kos gitu mungkin itu kan kurang dari kelebihan kos kieu gitu kan boga banget kos kieu gitu kan membuat tuh banget asik aing banget hancur ya. Tapi can pernah ditolak. Ditolak aing can pernah ya tuh apa sieun ku urang apa kumaha gitu. Iya kali. Sieun mah mungkin gitu kan hidung lagi jangan tanya hitam juga gitu kan gitu. Siapa dulu hitam kereta api banyak yang nunggu. Gitu namanya tuh. Jadi bener-bener iya banyak yang nunggu kereta api di mana-mana sih nyata. Mana orang tah kudu kos gitu jiwa teh dam. Biar hitam tapi kereta api. Banyak yang nunggu. Panjang gitu. Atuh. Iya panjang itu. Bata kan kadang-kadang buka banget asik. Nyata tapi KWW iya aing nyata aya non kebogona ini aing teu level jeung aing nyata. Belagu amat sih lo. Kacau kan iya loba da muka jebak kos itu. Lamun ini di mana loba duitna. Tanaga geus sapu bolo-bolo jangan duit loba. Jadi model urang kayaknya prinsip urang hati urang non ngaran-ngaran ditolak mah perasaan jauh gitu kan. Jauh aing ngaran. Ngaran-ngaran awal bungkah. Aing buktina mana? Nanti. Ya bisa dibuktikan atuh aing baru ngomong ka ente mah atuh. Atuh cek aing ari topan atuh aing dong tanya aing. Tong tanya atuh. Sudah, tak ente ge kudu pede kos kitu secara urang. Jadi lamun ente ngarayu teh kudu pasti itu ngarayu awewe gitu ulah. Naon teh mainna time-na encan waktuna ente, encan waktuna kudu daek, eta dipaksakeun. Urang mah tara, urang mah ikut. Nurutkeun manehna da. Atuh kudu turutkeun ulah ngalawan arus nyawa sorangan ngojay ge ngalawan arus mah berat. Bener juga ya. Ikuti arus gitu mun ka awewe teh. Ikuti hayangna ka mana ya manehna ikuti heula. Das ka dieu. Lupa teh ka cet simpangeun saeutik. Bisa mah ya bawa arah, lamun teu bisa, ikuti deui maneh tuh gitu kan. Sampai geus pas pada waktuna hajar. Jos gitu carana. Masih ente madam, aduh kawewe aja nanti mah hariwang. Kemudian di tanggal duit tuh. Lamun rumah tangga kejar budak ulah nurutan kos urang gitu kan. Kudu budak bisa mapan gitu kan. Lebih baik lah. Lebih baik daripada urang. Ginting urang kalakuan konyol, tapi budak mah ulah konyol. Tapi ternyata bener kan. Selama bobogohan Mang Gadi pakai cinta tuh. Ari cinta mah lain urang cinta mah. Urang mah jarang, urang mah lobana dicintai ku awewe aing mah. Cinta. Dipikar sebuah awewe aing mah dam. Belagu lu. Aing mah jarang. Urang mah dam, jarang aing bogoh ka awewe, loban awewe bogohan ka urang. Urang mah hanya pertama unggul. Gitu urang mah pertama unggul. Pertama mah heueuh gitu kan urang. Tapi cek batur urang nya. Gan, itu cewek budak halus, itu budak halus. Bagaimana cek? Saik ya guys. Urang sok mikir itu nya. Waduh aing kudu daekeun ka aing gitu kan. Lah coba itu. Maneh anu cinta ka urang mah biasa we gitu. Tuh aing urang cinta mah aing dirasa urang menang di belah dada gitu. Aing teu ngarasa aing. Urang mah lobana dicintai ku awewe aing mah asiknya cuy. Ya ka Andi.
Gitu dah. Dari Gandhi sampai ke Andi gitu dipanggilnya. Dari Gandhi ke Andi, tapi ke Kajon, tapi ke Joni aing mah. Ya tapi ke Joni. Mana Joni? Ngaran Joni. Meureun disebut ngaran Joni teh meureun. Lamun cek budak ayeuna mah lain naon ngaranna teh. Naon sih? Naon ngaranna teh nya? Ieu ku awewe teh naon teh? Playboy gitu disebutnya Joni. Saking keren meureun jadi Joni gitu. Om Joni. Gitu dah baik. Boga banget sakieu teh nya. Amun cara cek ieu mah alhamdulillah dah gitu nya. Sering bersyukur jelema mah. Eta kudu sering bersyukur. Jadi boga banget sangat bersyukur aing teh. Bersyukur mah kumaha ge bisa dicintai gitu kan. Ulah hayang cinta, ente kudu boga dicintai gitu kan. Kudu hayang dicintai ku awewe. Aing ngan cinta maka begitu cinta tuh. Gitu. Asalkan nu goles cinta aing gitu kan. Tapi belum tentu ente dicintai. kudu boga rasa pede kudu dicintai gitu kan. Istilahna cek peribahasa kieu dam. Ulah ente hayang dibere, kudu bisa mere. Gitu. Lamun batu mere, aing hayang mere gitu kan. Kudu boga rasa. Hate bener-bener dalam itu. Nah, pasti cinta ge kos itu. Kudu carana bisa dicintai ku batu, justru ente kudu naon hiji sopan. Terus ente kudu ulah ngalawan arus cek urang teh. Ulah ngalawan arus, lamun teu ngalawan arus pasti lamun ente ngalawan arus batu sebelen nu aya. Atuh sebelen. Eta rahasia dan jangka awewe. Lamun ente boga rasa hayang naon teh istilahna teh cinta, kabeh ge batur hayang cinta tuh. Kabeh ge tapi kudu bisa dicintai ku batur gitu kan. Sip. Nah, Biar cepet. Biar tah ente kudu boga rasa hate kos itu. Kudu ngarunyaan batur, ulah hayang dikarunyaan ku batur. Hirup tah prinsip hirup. Lamun ente prinsip hirup hayang dikarunyaan ku batur, wah, repot deh. Kudu karunya ka batur itu sistemna eta. Lamun batur mere, aing iranya rek mere gitu. Wah penting atuh jujur. Bohong. Entong bohong atuh man bisa mah. Pokoknya urang selalu urang ada di bawah manehna, urang ikuti arus manehna. Jadi kawe kudu jujur atau nggak bohong? Aing bohong sih ya wajar lah. Aing bohong nggak perlu lah sedikit mah. Eta seni pan. Ini bagi cowok. Iya bagi cowok pastilah. Tapi ngawadul ulah berlebihan ngawadul nah atuh. Pugo-pugo teh gablek nyebutan gablek. Wah. Istilah nama ecek nonnya. Lain Pak Ustad disegani. Harus bisa disegani. Setiap Urang kudu bisa ngehormat batur daripada urang dihormati ku batur itu kan. Tapi sebalik nangke kak. Mun urang ngehormat batur pasti dihormat. Ulah selalu mun urang ulah berlebihan ngehormatna ya tuh. Ulah. Nah eta ieu nan istilahna mah mun cara rahasia lah gitu nya. Nah ente ngikuti arus awewe gitu kan. Kan batur aya sebeleun nya teu. Lamun naon teh istilahna mah naon nya ngalawan we arus itu nya. Sombong lu nya kumaha we gitu kan. Nah, orang ulah bikin kakos gitu. So tau deh, so kayak kan gitu nyata. So tau deh. Kayak yang cakep aja loh sudah ge. Muka lu kayak bemot aja. Garing. So kayak gitu awewe nya tuh. Emangnya lu cakep nih. Edan musik gitu kan ku awewe nyeri hati sih nyata eta. Padahal bongan sorangan gitu kan. Perilaku orang teu bener eta teh sabenerna mah. Teu beda kieu ente, teu beda kereta api kan mengikuti rel. Jalannya ge alus gitu kan ya teh. Tapi lamun ente teh mengikuti alus ya geus jelas patah gitu kan. Maka cinta ge sarua kos gitu. Makana urang mah loba bersyukur kieu. Pan lamun ente aduh aing sieun ditolak. Urang mah tara mikir sieun ditolak. kumaha engke. Lain kumaha engke. Kumaha nya lamun daekeun. Lagu ama sih lo. Jadi berpikirnya kadinya urang mau panjang. Kumaha mun daekeun nya. Jadi lain kumaha mun nolak. Jauh pikiran kadinya urang dan beda sih ada mau aing pol ditolak nage main sama beungan aing mah rek kos kumaha ge aing mah dam Lu beunghar ge mangga. aing mah mangkana ente ulah boga prinsip aduh sieun ditolak aduh main sama beungan
Cantang tuh anu beunghar gembuhun kana malarat. Sanu nyaho mah nu beunghar ge aya ngeuna ka mana jeung nu malarat. Sharing. Atuh sharing kekayaan. Misalkan orang teu boga, mainnya boga gitu kan. Berbagi gitu kan, berbagi rezeki lah. Lamun ente sieun ku cinta, aduh aing sieun teu dicintai. Waduh, bahaya ente. Ente bisa moal menang ka bogoh ente. Moal kawin deh, terus ulah sieun deh gitu kan, ulah sieun. Ngarang cinta masih nangis dah. Sieun ditolak bangges eta mah. Asup. Oh jore atuh, ngaran-ngaran marab, ngaran-ngaran parab mah. Selama urang masih dihirupan, eta pasti dibere parab. Aya parab di muka bumi, eta. Lamun urang khawatir wae justru urang jadi pondok umur terkadang. Eta kan cara zaman ini mah depresi meureun nya. Nah, stres nya teh. Abeunaan kos kitu mah moal dah. Jenting kumaha ge tetepnya entong nade macam urang-urang nu cager gitu nya, nu teu cager ge kadang-kadang masih bisa boga pan aya nu gokil meureun kawin itu kan lain kali boga anak gitu nya, tapi bisa marab. Itu selama urang masih dihirupan mah di muka bumi pasti parab mah loba tuh kan. Parab mah da urang mah leuwih-leuwih ti binatang urang teh. Leuwih ti binatang urang mah. Lebih mulia lah urang lebih boga akal gitu, lain mulia boga akal. Ulah nu jelas mah manusia mah boga akal gitu kan, boga akal nu cager itu kan, kecuali ente akal teh cager tah kakara kok nu gokil oke dihirup komo urang cager itu kan. Kawin bisa kawin mah gitu sabeuna mah udah sabeuna sudah cuman si Adam boga prinsip. Urang boga prinsipnya sieun loba ente sieun teu kaparaban sieun teu gawe eukeur kan gawe eukeur sieun teu kaparaban sieun teu cukup sieun teu beunghar loba sieun faktor ente faktorna sieun teh. Jadi eta palbadinya palbasieuna ieu khawatir itu tong loba kasieun kudu atuh kudu boga kawan nih yang memang untuk menjunjung di masa nanti di hari esok gitu atuh. Bener juga ya. Ente lah mau loba kasieun wae ente terus terang ya. Ente mau kawin. Ngadoakeun atuh. Ente ngadoakeun mah. Justru ente lah boga prinsip loba kasieun. Ente mau kawin. Ente sedangkan ente kudu regenerasi gitu kan. Regenerasi teh ente kudu boga naon istilah teh penerus lah. Penerus ente. Penerus teh misalkan ente lamun ente geus kolot, ente kan geus teu walah kaya meureun iwati hayang daang, hayang nginum gitu kan. Nginum kudu dibeli, daang kudu dibeli, duitna ti mana lamun ente eueuh kawani. Gitu. Tapi mun ente boga kawani, pasti ente ku budak engkena kan, ku generasi ente, ku penerus ente, papa misalkan, bapak misalkan, abah misalkan, bade moh. Tangkorak sia bade ngalebok. Batu masuk batu mah aing sente ditarima teh mana mah beunghar mah mah geulis cai aing teh cenah mah eleh ku beunghar eleh ku geulis aing teu percaya hate cai aing kitu nya teh lamun ente teu percaya hate sorangan waduh bahaya eta komo hate batur cai aing hate sorangan kita percaya hate sorangan kita percaya komo hate batur sabenerna nanti di mana wae oge hirup mah ajang kahirupan ajang nanti ajang maraban pasti selalu ada gitu, selalu ada didatangkan asalkan urang rajin gitu. Terus ulah putus asa lamun ieu geus sanggeuk ganti naon deui kitu hirup mah. Oke guys, segitu dulu ya. Nah, jangan lupa subscribe guys. Nih di sini nih.